Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjejer sareng para pamilon anu kusim kuring diberi hormat, puji ziarah syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan nikmat kesehatan sareng kasempatan sehingga urang sadaya tiasa patepung lawung paamrok jonghok patepang rarai dina ieu kasempatan. Tehilap salawat sinareng salam hayu urang haturkeun ka junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para wargina, ka para sahabatna, mugi dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun Punaila Azahra sim kuring ngagem pancen janten panumbu catur tehila mengaturkeun rewu nuhun ka para panjejer sareng para pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pangajaran tatap muka terbatas anu bade dilaksanakeun ku SMA Negeri Hiji Majalengka. Ku kituna hayu urang sadaya sami-sami aosan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Para pengajijer sareng para pamilon anu kusim kuring diberi hormat, serta acan nincak kana acara anu salajengna supados teu disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para pengajijer anu bade ngadugikeun kamandangna. Panjajar anu kahijinya eta Bapak Rojiun MPD salaku wakil kepala sekolah. Wilujeng enjing Bapak atur nuhun kana kasumpinganana. Panjajar anu kadua nyaeta Bapak Dodi Sembada MPD salaku wakil dina bidang pendidikan. Wilujeng enjing Bapak atur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin hayu urang regepkeun kamandang ti para panjajar. Ka Bapak Rojiun MPD sim kuring sumanggakeun kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu parantos ngadugikeun kumandangna dampak Covid-19 ieu ngahesekeun pisan komo dina bidang pendidikan. Kusabab siswa kedah diajar di bumi. Guru oge teu tiasa patepang rarai sareng muridna kusabab kahalang ku pandemi Covid-19. Rencanana mulai semester payut SMA Negeri Hiji Majalengka bade uji coba ngeunaan sakola tatap muka tapi anu dilaksanakeun secara terbatas. Hayu urang lajengkeun ieu sawala. Salajengna ka Bapak Dodi Sembada MPD sim kuring sumangakeun kanggo ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu parantos ngadugikeun kumandangna. Teknisna nyaeta siswa teh dibagi dua sesi. Aya sesi hiji anu sakolana dinten Senin, Rebo sareng Jumat, saturasna sesi 2 anu sakolana dinten Salasa sareng Kemis. Selang-seling unggal minggu tuluy saterasna. Kulantaran waktos anu terbatas sim kuring bade nyumanggakeun kanggo para pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 urang. Dina ngadugikeun patarosan pamilon kedah ngacungkeun panangan sareng nyibatkeun namina. Hatur nuhun ka Reza anu parantos ngadugikeun patarosanana. Patarosana nyaeta ngeunaan atribut anu kedah dianggo upami sakola. Ka Bapak Dodi Sembada MPD sim kuring sumanggakeun kanggo ngawaler patarosan ti Reza. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu parantos ngawaler sacara rinci patarosan ti Reza. Patarosan salajengna nyaeta ti Viros anu naros ngeunaan sapatu bebas wios atanepi henteu dianggo upami sakola. Ka Bapak Rojiun MPD sim kuring sumanggakeun kanggo ngawaler patarosan ti Viros. Hatur nuhun ka Bapak Rojiun MPD anu parantos ngawaler patarosan ti Viros. Eusi walerana nyaeta sapatu bebas teh wios wae dianggo upami sakola. Tapi ngan ukur dinten Jumat wae, salian ti dinten Jumat kedah nganggo sapatu anu ti sakola. Alhamdulillah ieu acara parantos rengse, ku kituna hayu urang sadaya sami-sami nutup ieu acara kumaosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedda hapunten bilih aya kalepatan atanapi cariosan-cariosan anu kirang merenah ka para hadirin sadaya. Hatur nuhun ka para hadirin sadayana anu parantos nyempetkeun hadir dina ieu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.